Tak aya di dinya kernaon di dieu Cahaya sacik. ya orang teningali. Oh teu ningali sieun urang bisa ningali. Kunaon mana bet pincang? Nah bet apa orang pincang. Eta we peda aya ketak ketuk suara iteuk. Oh bener. Cing ka dia urang ngobrol ka mana ieu? Iya kermanya ayeuna teh neangan pagawean hese kaditu katarima kumamun urang ngamen duaan gitu. Kan urang teh teu bisa ningali atuh Cang. Nah ada saurua urang ge pincang ayeuna mah ngeunakeun kieu ge kabiasaan urang. Di dinya boga suku, di dia boga panon. Tangke orang silih tuntun kadituna Ka kota ya bebas lah orang marah gue ka mana ka kampung-kampung ge. ayo teh kitu mah yuk. Yuk. Belok kiri, belok kiri. Aduh, naon di matak ningali jeung labu sagala di ieu tongkat mah. Ayo orang ini teh Kan urang teh buta. Heeh. Asa haus euy teh nya lapar deui. Kala. Tuh, gedang. Sigana genah kelapar kieu mah. Wah, Erek diala, terus aku teu ningali. kan urang teh buta. Heueuh poho. Awas tangkal kieu mah urang tekan ini mah cicing we ti dieu daguan ya anak. Pantau bisa nebogana nya. Sok, urang daguan di dieu nya. Tah, geus euy hiji. Tah euy, geus euy. Tah, ning aduh ieu mah euy. Duh, hangseur ieu mah. Wah, itu cigana nu mau kedang teh. Sia. Juh, nu bogana. Cang, turun Cang. Iya urang di dieu teh Cang. cukup teh urang. Hei, bantuan. Ayo buru, urang akut. Mas longgak. Longgak. Anjing, aingnya longgak. Kan aing teu ningali. Poho nyeri. Udang. Ngudet. Aya nu geus nya. Apa-apaan teu ningali di dinya mah. Peda, ieu aya nu nyogok nu tawon.